kumaha damang. Hapunten ujang lembe tiasa nyekar ka emas sareng ka bapak. Mak, ayeuna mah ujang tos kuat puasana pikeun ka maghrib. Aya babangkuran ujang daek puasa tapi kudu diburuhan ku bapana. Tapi dah ujang mah ikhlas puasana ngarepkeun hadiah. Mak, ayeuna mah ujang teh tos gede, tos tara ngarepotkeun nini. Mak, ujang teh kangen ka emak. Assalamualaikum Bapak. Pak, ampura ujang tak acan tiasa ngalaksanakeun amanat Bapak. Pan saur Bapak, lalaki mah kudu kuat. Pak, ujang teh kangen ke Bapak. Ujang inget kene pas naik sepeda ke pasar sareng Bapak meser mobilan. Umpama waktu eta bisa dibalikeun deui, ujang bunga pisan. Mak, Bapak, sakedap deui bade lebaran. Minal aidin wal faidin. Ujang nyuhunkeun dihampura ku Bapak sareng ku emak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah.